di masjid maupun di luar masjid anu di jalan ngabring-bring satayana sim pribados rum tatalu prakul mampah ngatur catur ngareka-reka bahasa anu aya sangkut pautan jeung ieu acara ieu tadi kajunjunan urang sadayana narumoskeun la sim pribados dalan jal ayeuna narumoskeun la sim pribados jalmi biasa sanes jalmi luar biasa komo di jalmi ti luar angkasa hiji tangtungan jalma anu bobolokot ku dosa kukituna tumadati heula kawargi hadirin sadayana anu pilih aya kata bahasa sim pribados cek bari poste mamata kablentur kana tur ngabeureuh nyeret kana hate kablentrang kana tarang hapunten anu kasuhun sabab bahasa sim pribados teu bisa didingding clear bahasana kos jalan koral kos jalan ka rida bios bahasana lemas wios bahasana lurus wios bahasana kasar panjang ponon heuras ibu leuleus nu heuras ibu hayang heuras hayang leuleus hayang heuras hayang leuleus hayang nu heuras talbog tihang panggung heuras wios bahasana heuras istatik wios ngadag wios rada tegenahan dieu rada panas bujur wios ngadag wios belah dia wios alhamdulillah naon sababiana lamun urang kudu minta heula ari tidak sabab lamun sakira-kira si pribados ngalontarkeun bahasa anu sakira heulas hek teh bebeda heula bisi matak nyentuh ka mana hari sadayana wios tarik lawan tarik wios tarik tong salahkeun uing lamun ayam kabanting tong salahkeun uing salahkeun tu nu manang kawin sabab sim pribados teh tukang ngaji teh tukang bicara tah ieu tah salahkeun jelema ieu nu manang kawin nah cenah mah salahkeun teh salah eta ningali jelema ngunang jelema jabrik teh tah ngaji loba kene ajengan anu sakarasep oge loba kene ajengan anu karasep garang dan bali-bali sangajina nah make ngunang jelema jabrik cenah bios di papatahan kudu jabrik bios ridho henteu percaya moal percaya leres yakin moal hanyakal alhamdulillah ibu bapak hapunten si pribados bisi bahasana rada heuras tapi untung aya kabeneranana ieu kampung teh dieusina kurang Turki hunkul di tempat kararagoknya bahasanya orang Turki hunkul seserna berikut jeung Bapak DKM tadi ngobrol orang Turki Raja Turki Raja Natur turunan kit segala-galana aya di kidomanya haji aya segala bidang apapun di aya ibu bapak-bapak sim pribados bari tumaros kira-kira ieu pengajian sampai jam berapa nu bener jawabannya pas last tuh jam 11 nyatu aing mah da geus dahar dia beres ngaji langsung balik da geus dahar dia keukeuh dipaksa ku pribumi kudu dahar heula ngajarkeun teh geus beres ngaji mah cenah bisa keburu balik alhamdulillah di tengah dar kabuli menang 2 piring mah mata kesorana rada gede ibu-ibu bapak-bapak tujuan daripada di bumi masing-masing menuju ke naya patah petate bari naon atuh jawabna sing kompak kantun kaloba aing mah geus dahar can eta hareupeun kitu lobana teh matak disuguhkeun ge jangan hareupeun nah aya bawa balik aya keneh tuh di badekain siap dahar siap buka dahar moal wakaf menan kabarokan urang kampung Cibeung lamun ieu besekna masih kena nutup aya suatu keterangan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana di acara rojaban di mana di acara meludan lamun sugan besek kali-kali besekna masih kena nutup mangka urang ngakamanon kampung aya jembatan merah ieu moal wakaf dihampura ku Allah dosana dahar
moal waka diampura ku Allah lamun sakira-kira eta besekna masih kena ditutupkeun sok beda mah haji uing mah ge sok buka siap dahar nu mudun siap maju wajib udun dage keur kieu mah wajib sanu ngaramkeun udun tegap dengan duit betul benar tak takkan sok udun silakan wajib bukan tidak kita bawa itu lemakiyah peneranganana hukum daripada merokok ada yang wajib ada yang sunat ada yang menang ada yang makruh ada juga yang haram ayam haram soalnya orang-orang yang penting ngarokok mah didukung nagelin ku jelema ku curi kok gak didukung bener tak tukang ngarokok mah didukung nage ku curi dan yang agama nage agama tengkorak ngadukung nage juri kok juri kok majarkan teh cek undang-undang cek kedokteran jangan merokok dekat anak kecil pasti akan penyakit ayat agama budak ngemontok dan ngarokok siap aduh siap merokok siap merokok boga terokoklah boga terokoklah dibagi teu dibagi alhamdulillah tujuan ibu-ibu diangkat ke bumi masing-masing menuju ke raya tempat sejak tolab saja bina tolab ilmu sejak orang tadim karena maulid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam resep kene kana bulu danta resep kene kana raja banta aya jelema nu resep kana bulu dan tong cicing di dunia ieu sia tong aku sebagai umat Nabi lamun urang teu resep kana bulu dan sabab lamun teu diayakeun bulu dan lamun teu ayakeun talim sebenarnya apakah kita tahu sejarah lain Kanjeng Rasul sejarah kehidupan Rasul sejarah memperjuangkan Kanjeng Rasul membela agama Allah kumaha carana namun tanpa diayakan mudah mual ayah ayana sejarah lain Kanjeng Rasul kumaha sejarah perjuangan Kanjeng Rasul kumaha sejarah perang Kanjeng Rasul kumaha arek kumaha kuatna kaimanan urang mata tong salah zaman kiwai loba jelema hujat kaimanana loba copok kaimanana kusabab tidak tahu sejarah maulid Kanjeng Rasulullah. Tapi alhamdulillah orang niat tolong di masa lalu saja bina niat ayeuna tolak ilmu sejak ayeuna maulud mudah-mudahan sing kapenat kauntungan eta maulud kapenat kauntungan ngaji untung ngaji untung bapak untung ngaji untung sabab ngaji teh bakal nimbulkeun cahaya dina qalbu urang lamun urang teh nyaho ilmu bodoh tersebut geunana gambaran bodoh seperti lambang korek aya dongeng gentong resep dongeng urang dia aya itu dongeng ini jeung aki-aki eta ini jeung aki-aki tengah penting si dina hayang ngompol geus ngompol kitu bebeda kasih aki ki abdi hayang ngompol kabeneran dina eta penting teh keur poek aliran listrik ngan keukeun sini hayang ngompol keur kitu maksakeun eta sini ini KWC ngan sampai ini KWC kadang tepi ka hau deket dapur didinya hauna nyongco we sini ngompol didinya da kusabab geus teu kuat cer didinya sini teh ari geus kitu bingung dawe cai apa-apaan ayeuna pandanganna nya meunang tina galar teh naon aqua sudah teh aqua teh cai biasa apalagi nginum nya teh kanyaon dipake ngisanget na caritana beres apa ini eta sini balik kasih aki geus tepi kasih di kamarna goler eta sini goler di ngan ditinggali ku si aki teu mitinggal goler eta nini garong ganyang bae garong ganyang nih eta nini cenah kunaon make giget red wae kitu duka kunaon cenah ki abdi teh tadi tas ayeuna kampangan ngisang cenah coba atuh cenah ki panggamarankeun paneta cek si aki teh cini teh pan teu aya baterainya teu aya jam nyanganana heuh ku baterai ku bensin atuh da maran cenah
Nggak segitu kacaritakan sini ini sok atuh hayang dicangan mah sini nongeng di dambaran ku bensin barang nong kitu barang dicekeskeun bicik cekur huruf beak bawa ka durung. Naon sababiana ku sabab poe ternyata ditaros ku si Aki ni eta teh anu pake ngisap kumaha teh naon tadi ternyata minyak nah make minyak tanah ku sabab tadi poe dalam cangkir mah bisa membedakan mana minyak tanah mana aku dirinya akibat poe teh hirup lemah tanpa ilmu seperti nu tadi gambaranna seluruh peribadatan apapun makhluk bermana tidak akan payah penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Mata alhamdulillah urang dia mah kompak dina ngalaksakeun tolak ilmuna baik ayeuna bapak-bapana maupun ibu-ibuna maupun para pemudana oge para pemudina alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Incan kana ayeuna kesimpulan dari bahasa nu diayakeun kurang sadaya dina ieu takdim kana mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandikakeun sebagian penerangan dina hadits qudsi laulaka lamma khalaqtul aflaq. Hadis qudsi eta diandikakeun aringanan kata hadis qudsi teh hadis anu langsung di Allah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ngaran hadis qudsi. Lamun kaula teh nyiptakeun anjeun Muhammad maka kaula mah nyiptakeun sampal jagat satu keping dunia berikut desisina kaula mah nyiptakeun tanpa diwujudkeun kanjeng Nabi Muhammad maka kesimpulanna ku garis eta wajib urang sebagai umatna harus melaksanakan syukuran ku maulidna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira lamun tanpa diwujudkan kanjeng Rasul urang lembur jabatan merah ngariung kieu matak dina kitab Aqidatul Awam sarah dina kitab Aqidatul Saran Syekh Marzuki wajib urang nekatkeun wajib urang bersyukur karena ayana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang lain seperti jamaah Siwawa mengharamkan membid'ahkan acara maulid ini? Di mana sebenarnya? Bid'ah apapun yang dikatakan bid'ah lamun ditilik-tilik pak anu dipigawe kurang anu dipake kurang loba lagi bid'ah bid'ah hukum loba sok aya teh zaman Rasul ieu kanjeng Rasul make jaket pernah sudah ngadengi keterangan Rasul make jaket tuh tak eta teh tikanya meureun bid'ah keteranganna cuma dina perbidahan terbagi aya bid'ah muharramah aya bid'ah wajibah aya bid'ah hasanah aya bid'ah hasanah aya bid'ah makruh. Jangan dulu ngambil kesimpulan eta perkara bid'ah dolalah, jangan, harus tahu dulu tahsis dan umumnya. Ya mau hukuman bid'ah mana? Quran 30 juz dibentukkan 30 juz dibukukan itu bid'ah. Cuman bid'ah hasanah. Bid'ah di zaman Utsman bin Affan menuliskan Al-Quran 30 juz jadi bentuk Quran sabuku. Itu bid'ah hasanah. Ai mauludan bid'ah naon? Bid'ah ahsanah, bid'ah yang paling bagus. Kira-kira bid'ah hasanah jeung bid'ah hasanah kana rakama moal surga Allah bagianna. Mata kade salah kaprah orang hati-hati ku zaman kiwari loba yang membid'ahkan geus teu warau jeung shalawat geus teu warau jeung marhaba geus teu warau jeung rojaban ari kumaha karituna eta ningali dina tarikh keterangan sabab zaman melewati genep huruf hiji ta mim dal ain ya ra umur dunia lamun geus melewati zaman anu genep ieu beak di dunia kiamat. Ayeuna geus dikuasai zaman teh zaman tak. Naon zaman tak? Zaman Taimiyah. Saat Taimiyah teh gegeduk daripada pimpinan Wahabi sedunia. Eta anu pertama ngalarang sholawat. Eta anu pertama ngalarang tahlil. Eta anu pertama ngalarang membaca marhaba adalah Ibnu Qayyim. Dulunya eta jelema muridna Imam Hanafi mujtahid mutlak, tapi kusabab otakna pinter
melebihi aya kepintaran lain-lain murid-muridna sampai manehanana ngelepas tina ayeuna jaringan anu janten guruna lepas mung di aku muridku saya nabi langsung sacara mijena baju piceun dikitukeun mata tika ayeuna saya loba aya batur-baturna anu anti kana sholawat anti kana tahlil anti kana muludan anti kana marhaba eta ikut jeung si Ibnu Qayyim jelas nah